Enggak. Udah mau hujan. Warga Desa Sambili Desa Kusage sareng Desa Mamba bawah mimiti ruas sareng ngalawan KKB Papua malahan aranjeuna oge ngusir kelompok Saparitis. Ieu dimimitian kusabab warga Intan Jaya sok dijadikeun tameng anu balukarna sababaraha warga jadi korban sakumaha anu dicaritakeun ku kaayaan eta alatan gangguan gerombolan KKB ka masarakat Ceung Porli di Intan Jaya Papua. Tepatna Senen 24 April 2023 mimiti kondusif sanajan samemehna dina poe Minggu 23 April 2023 KKB ngagunakeun dua bedil pikeun nyoba nyerang TNI Yonif 305 Perwira TKR di Desa Bari nuju ka Desa Balukar tina kajadian nalika dina 17 Cendrawasih Piala Kolonel Cek Herman Pariaman masyarakat mimiti antara kelompok KKB jeung masyarakat di eta desa akhirna warga mutuskeun pikeun ngusir kelompok Saparitis lantaran masyarakat geus mimiti ambek kelakuan KKB anu dijadikeun tameng ngalawan TNI jeung Porli. Herman oge nyebutkeun nalika aya serangan aparat kaamanan langsung siaga pikeun ngantisipasi serangan gerombolan KST atawa KKB. Malah warga desa Bilogay ngarumpul bari ngacung-ngacung cobian usir geng KST atanapi KKB ti kampungna Jaya di mana aranjeunna sapuk ngalawan geng KST atanapi KKB sabab kacida ngagagu sareng ngajatenkeun kaayaan teu aman. Calaku informasi dina operasi ngabebaskeun pilot susir 5 prajurit TNI dinyatakan maot, 4 diantarana maot dina tembak-menembak sareng KKB sedangkan salah sahijina dinyatakan deungit sareng ayeuna kapanggih maot. Salian ti 5 prajurit eta oge aya 5 prajurit sanes anu luka dina eta kajadian. Laksamana TNI Yudo Margono negaskeun yen 5 prajurit nu tatu geus aman ieu kapanggih saenggeus anjeunna jeung Kapala Staf Angkatan Darat atawa Kapala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ngadatangan prajurit TNI di Timika Mimika, Papua Tengah tepatna Selasa 18 April 2023. Nyebutkeun yen teu kabeh ti prajurit ieu kungsi ngalaman tatu gungsot tapi sababaraha anu tatu salaku hasil tina ragrag jeung sleeping.